Zaid, si isu-isu kopi. Emang kurang gitu? Temenang. Si juga aing menang. Emang siapa alam tala itu? Aing bapak aing haji, mak aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Pada sia itu kopi bae sugan teh mah menang ngopi mah. Teu makdur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba jeung Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakitu nama geus, pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh. Kumaha nyana bae, ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah. Nu bermasalah mah ke di akhirat. Tah ieu kuarinyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos kitulah